no sasuma aya ladongna pani bari sila Wawududun badadaharin awala disusuin wasamsuin sambil sila. Capek ente benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hari ngomong tercapek ngejawab Allah menireh, ngejawab Allah menireh. Saur Allah na Al-Quran lakor olak na insana fi kabad. Allah nyiptakeun manusia aya dina kacapean nu hadir capek nu ceramah tingali tandana capek ibu jeung bapak diukna ge geus teu aleucereun. Bener lucang-lucang aya anu emok nu nyagujar nangkep tuur bari nundutan bari ngarokok eta capek sugan teh tungkul teh istighfar padahal mah istighfar. Si horeng montir pada lalai jeung langir sugan teh tungkul teh mikir si horeng gelai ngadadir si horeng gelai hari ini ngalala bari rambutan hari ini arek tolak bari pengadon nundutan hari pengadon nundutan dan beda tipis ari si bapak mah bisa bari ngarokok ngorokok narokok jisamsu kopi na kopi ieu mana nu geunahkeun ieu aing ngomong ceramah ka mana-mana taranya rambung rokona rokok jisamsu kopi na kopi oplet cenah kitu aing ngomong deui rokona rokok jisamsu kopi na kopi liong cenah nu ngeunah nu mana nu ngeunah mah lamun sair mah ujungna berarti kalituna kudu coba sok nu kompak nu ngeunah kumaha rokona rokok jisamsu kopi na kopi susu kan ngeunah kana ceuli de atuh bapak aya Samsung mah mantep Pak no Samsung mah aya ladongna pani bari sila Wawududun badadaharin awala disusuin wasamsuin sambil sila. Mantap subuh-subuh pagi Samsungna pamere deh asa halal we ngaduruk teh kitu nya pamere temalan aki-aki ngarokok daun kaum kiai aki mah teu gaji Samsu oge daun kaum aya teu nagomna aya abah penceramah mah kudu gagah kudu kumpul kabeh kumaha cenah nagomna wawududun badadaharin awala disusuin wasamsuin sambil sila. Samsu eta mah badana ganti daun kaung wawududun wafiruha daun kaung ditilapkeun ditikelkeun disundut tungtung jerempung si abah eta teh katutung bibirna jeung budak santri teh ngahijina. Lanjut mudah-mudahan capek urang ngajadikeun saksi kin yaumil kiamah amin ya robbal alamin.
capek teh ibu bapak terbagi dua, aya capek nikmat, aya capek lebih nikmat. Capek nikmat mah ayeuna ngan capek lebih nikmat mah pengantin baru. Ieu pengantin baru hujan ngaririncik mantap eta kana penulis bang aya kakak hayang menang karak urang geus bang aya pake kok nu comohok. Aya awe gelis kawanti-wanti eta kabina-bina kaceluk ka aun-aun kancara kacenda pria dingin pring neng kapadakeun bang nasi karati germa kuung-kuungan. Pernah ancang menerangan pimpinan daun seueur halisna ngajar pae badona kos gadog sapotong cangkengna ngabuah ngecangkengna kos cangkeng papanting bidisna ngabuah pidi alias ngumur jame bujurna keplok bujurna keplok cendol. Kita malam pertama sendiri ingat kan bapak hujan ngaririnci kosidah dinyanyikan jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedong-dong emang enak pengantin baru masuk kamar sambil digendong masuk kamar sambil digendong. Nah, mari ngalokoknya. Lanjut. Nomor kedua ibu bapak kunci bahagia kata baginda Rasul wa mujana satul ulama. Urang teh silai kumpul jeung para alimin ulama sing rajin neangan. Sekali ini sing kompak sing rajin neangan